Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda diadekan ku Raja Tarusbawa di tahun 591 Caka Sunda 669 salaku panerus di Kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa naik tahta ngagantikan Linggawarman nyaeta mitohana sorangan nu ngawasa tahun 666 sampai 669 Anjeuna diistrenan salaku Raja Tarumanegara ku gelar Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita Manumanggala Jaya Sunda Sembawa. Dina tanggal 9 terang bulan Jesta tahun 591 Saka, tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Jauh saacana Tarusbawa ngawasa. Di tahun 397 Masehi, Purnawarman ngawangun pusar kuta kerajaan nu diaranan Sundapura. Ngaran Sunda salaku karajaan kawartakan dina sababaraha prasasti diantarana prasasti Rakrian Juru Pangambat, prasasti Pasir Muara nu ngabogaan Candra Sangkala 458 Caka, prasasti Sang Hyang Tapak, prasasti Srijaya Bupati, prasasti Cicati nu ngabogaan angka tahun 952 Saka, 1030 prasasti Horen nu ditimukan di Kediri Kidul Jawa Wetan. Oge kasebutkeun dina kakawin negara Kertagama karya Empu Prapanca seorang Empu ti Majapahit jeung kitab Pararaton 1357 orang Portugis nyebutna Rekno Decunda nu ngabogaan harti Kerajaan Sunda. Ngumutkeun Tome Pires dina bukuna Suma Oriental Kerajaan Sunda legana satengah Pulau Jawa jeung aya oge nu nyebutkeun legana sapertilu ditambah saperdalapan legana Pulau Jawa. Sedengkeun numutkeun naskah Bujangga Manik. Dina naskah titinggalana nu kiwari disimpen di Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris di tahun 1627. Wates Karajaan Sunda di Bewetan nyaeta Walungan Cipamali nu kiwari disebut Kali Brebes jeung Kali Ciserayu nu kiwari disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Karajaan Sunda ngabogaan sababaraha palabuhan diantarana Sunda Kelapa, Banten, Pontang, Cigede, Tanara jeung Cimanuk. Di mangsana Karajaan Sunda agama Hindu utamana Hindu siwa ngabogaan peranan nu kacida pentingna dina kahirupan masyarakat Sunda. Bukti nu kaseratkeun buh dina karya sastra oge prasasti jeung titinggalan nu mangrupa candi atawa arca-arca ngarujuk ka ayana pamujaan ieu. Sanajan agama Hindu Waisnawa, agama Buddha jeung agama lokal terus ngembang. Nante saluas ngembangna agama Hindu. Tarusbawa mindahkeun pusar daya karajaan ti Sundapura, Bekasi, Kapakuan, Bogor. Di sahiji tanah, Sang Tarusbawa ngawangun 5 karaton. Nu konstruksina ngarendeng sajajar. Keraton ieu masing-masing dibere ngaran Sri Bima, Kunta, Narayana, Madura jeung Suradipati. Sakumaha nu diwartakeun dina naskah CP fragmen ke-406 ngeunaan kisah diadekeunna Karaton Sri Bima, Kunta, Narayana, Madura, Suradipati disebutkeun. Diinya urut kadatuan. Ku Bujangga Sedamana ngaran Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Anggeus tatuluy diprebolta ku Maharaja Tarusbawa Deung Bujangga Sedamana. Disiar ka hulu Cipakancilan, katimu Bagawat Sunda Maya Jati. Ku Bujangga Sedamana dibaan ka harepan Maharaja Tarusbawa. Didinya tilas keraton nu ku Bujangga Sedamana dibere ngaran Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati.
Sanggesna rengse, diwangun, laju diberkatan ku Maharaja Tarusbawa jeung bujangga sedamana. Di teang kahulu Cipakancilan, kapanggi bagawat Sunda Majayati. Nuku bujangga sedamana dibawa ka kaharapan Maharaja Tarusbawa. Dirobahna ngaran Karajaan Tarumanegara jadi Karajaan Sunda ku Sri Maharaja Tarusbawa di tahun 669 Masehi ngakibatkan misah kahuna Galuh ti bagean Karajaan Sunda. Galuh ngadeg sacara mandiri di kawasaan ku Ureti Kandayun. Sedengkeun Sunda di kawasaan ku Purbasora. Wates kakawasaan dua karajaan ieu nyaeta Walungan Citarum. Kerajaan Sunda ngawasa kulonan Citarum sedengkeun Galuh ngawasa di wetanan Citarum. Eksistensi Karajaan Sunda. Sunda Galuh nepi ka masa Pajajaran lumangsung di tahun 669 Masehi nepi ka tahun 1579. Nuruntaku serangan pasukan Banten. Sakitu pedaran ngenaan Karajaan Sunda. Mugia mangfaat. Elwi elwangan kurang tina beuhan. Tabe pun.